warga sadayana alhamdulillah ayeuna simkuring sareng reng-rengan para dugi di lokasi makam keramat Mbah Geulisnya. Nah, ayeuna bade langsung lebet bade tawasul, bade silaturahim ke suang naros deui kapakuncen perkawis sejarah yang Mbah Geulis ieu nya. Pinten tetep di Sangkan Jaya Channel. Harinya Mbah Geulis mah Mbah Geulis teh carogena masuk mah carogena nama nyanyi teh sesepuh awal nu ngabedah kampung Cisurat. Jadi carogena masuk mah ngabedah dina masalah ekonomi pertanian. Jadi diolah pertanian di kampung Cisurat teh ngadamel solokan dina masalah pembibitan. Nya nu ngolahna teh masuk mah carogena aya Mbah Geulis anjeunna mah ngayeukkeun ngagelarkeun dina masalah kesenian. Itu mata upamitos teres tandur, nah eta aya hiburan. Teres panen aya hiburan di kampung Cisurat mah. Terus dirinya menak Sumedang, dalam Sumedang teh tok aramang ka Cisurat. Nah, mata Cisurat dihijikeun sareng Betok. Nah, jadi desa Sukamena. Tuh. Tadi nama kan desa Betok ya Betok katanya Sukamena Cisurat jadi hijikeun da masalah panginten kirang dina ayeuna jalmi lah kanggo acara-acara nyambut menak di Sumedang dalam jadi hijikeun we lemur Betok jeung Cisurat teh jadinya jadi desa Sukamena. Nya model Mbah Geulis nya anjeunna nyekas disebutna sesepuh lemur Cisurat gitu. Nah, nya ayeuna keturunan-keturunannya masih aya termasuk nu ayeuna eta teh keturunan kana Mbah Geulis. Ibu Daryumah teh Cisurat nu ayeuna eta teh masih keturunan ti Mbah Geulis. Umpami nya alur
sejarah nu ayeuna gitu. Nah, soalnya kan aya salsilahna aya yeuna nu jadi keluarga anu aya ayeuna aya keneh. Ya di dieu mah di makomna gitu dieu seueur di dieu. Jadi aya mah dalam Suraprana gitu. Jadi dieu patilasan yang nyamak mah dalam Jaya mah dalam dibikin beda sejarah soal nama nya nu inti nama lah hari di dieu mah hareun seueur lah ai patilasan mah makom nama dia patilasan mah dalam Jayakarta sekarang istrina. Nah istri nama dalam Jayakarta teh Ibu Ratu Rambut Kasih disebut upami di Majalengka nama Nyai Imbet Kasih Endang Kasih Ibu Ratu Rambut Kasih ya film nama saurna jadi dia cuman emang anu ngawarangi di Majalengka ge di patilasanana ya dina ngarimkeun teh emang pasti ditu teh kadari ya. Jadi da kaula mah aya di Sumedang gitu. Soalnya kan itu jadi kerajaan Majalengka diangge meser tolak na hari sebaya ku Eyang Prabu Bisan Ulun. Nah, Ibu Ratu Rambut Kasih alim ulun ku maula Karaja Cirebon. Ya. Terus anjeunna peperangan, cuman teu dibantosan ku Sumedang mah teu mampu. Gitu. Peperangan sareng Cirebon nya anjeunna mah keluar ti Majalengka. Da gaduh saroge urang asli orang Dharma Raja orang Sumedang nyata mah dalam Jayakarta da awalna mah dalam Jayakarta kerjaan pamangku ratu di Majalengka. Nah, mah dalam Manorsura tapi masuk mah dalam Manorsura we nya jadi itu mah Manorsura aya abi mah kan dalam kan disebutna dalam wabi. Nah, mah dalam Manorsura diutus ku Raja Sumedang. Da Raja Jakarta nyuhunkeun bantosan, nyata Pangeran Jayakarta. Nyuhunkeun bantosan ka Sumedang keur ngabedah kerajaan Jakarta. Itu. Nah, nya dibantos di Sumedang nya eta ku mah Mandorsura. Nah, cuman dirinya mah dalam Mandorsura ngang nyana kanu daramal ti Sumedang teh arwih jenengan wae teu marampuheun nya Manorsura uih deui ka Sumedang nyaur ka Raja Sumedang itu. Jadi kaula lain teu mampu kaula hayang kaula jadi henteu ka talingakeun nu didaramal teh ku anjeunna nyalira mah. Jadi nya anjeunna upami jeung batur kaula sobat medok ya alit saguru saelmu jeung kaula bakal mampu ngebedah Jakarta nya eta mah dalam Jayakarta gitu. Nah, malihan mah terus mah dalam Jayakarta jeung Manorsura ka Jakarta nuju ngabedah kota Jakarta. Ibu Ratu Rambut Kasih dan Imbet Kasih teh ka Jakarta malahan mah dipikahoyong ku Pangeran Jayakarta. Cuman saur Ibu Ratu Rambut Kasih sanes kaula sanes nolak da kaula mah terus gaduh pameget malihan mah namina ge hampir sami sareng anjeun gitu. Itu mah Pangeran Jayakarta ieu mah dalam Jayakarta gitu. Beda saeutik kan gitu nya dugi ka
arwih tos beres arwih dugi ka film di dia itu mah dalam Jayakarta film di dia di Cisurat, di kampung Cisurat, di komplek Makom mah geuli Ibu Ratu Rambut Kasih film di dia malian mah gitu. Nah, kadang-kadang dari orang spiritual gitu. Masih kini semedi dan masih ngawujud gini tapi ya walau alam deh temen cek orang spiritual tapi mata ningali di jero batu teh kumaha